Mang, nah hawa yakin aya di imah. Urang tangis teu gawe. Harga 2 bulan gawe, mah nya geus keluar deui. Hejo tihang di dinya Mamang. Lain hejo tihang. Kamari urang pasea jeung dunungan. Nah, bisa gitu. Bayangkeun atuh. Urang gawe asup tiap poe. Heeh. Dibayar ku sakali bari akhir bulan. Nah, gitu. Cigana pada urang karyawan anyar euy. Jika nama heueuh Mang, peda karyawan anyar di dinya mah. Urang teh sabar. Nah, bulan kedua kitu keneh wae. Urang gawe abus tiap poe tetep dibayar sabulan sekali di akhir bulan. Heuh, saya ku aing gerowan gunungan jegerut kan. Terus dikeluarkeun, Geus keluar ayeuna. keluar Hade emang di dinya ngajaga harga diri. eta pisan. Tong daek diinjek-injek. Bener. Sarua pisan Mang. Minggu kamari urang geus ribut Ribut jeung saha? jeung koperasi. Wah. Kumaha caritana? Cari tanah teh urang kan nginjem ke koperasi. Heeh. Tah, minggu pertama ye. Heeh. Ayeuna datang nagih. Bayar. Bayar, Minggu kedua datang deui, bayar. bayar deui. Nah, halus. Minggu katilu teh datang deui. Datang deui. Urang teh sabar we nya. Oh. Bayar deui. Nah, Minggu kaopat datang deui. dibayar. Gitu. Kurang dikirkeun we. Stop. Mangkela saya teh nginjem ke koperasi ngan sakali. Nah, nagihna geus 3 kali leuwih. Teu bisa kitu. Rugi urang. Rugi. Bener rugi. Kelaanan atuh. Rugi kumaha teh? Yang geus we kitu mah langsung init maneh. Halus pisan, ade eta mah euy. Eraeun kan? Bu, ibu teh tipe istri idaman banget kerayah mah. Gombal. Maknya ya, ibu jadi isin. Terkena isin bu, pokoknya mah ciri-cirina aya di ibu sadayana. Ciri-cirina non wae. Kahiji bager, kedua gelis, ketiga jujur. Ari anu kaopat naon ya? Ibu teh ngambil dia bobodoh. Mang. Bae cerita ye. Naon? Ku ngaco-ngaco pamajikan urang, kamari meuli CD player. Terus? Apaan didinya apal? Di imah urang teu boga TV-TV acan. Ya, Mang. Leuwih ngaco pamajikan urang. Kumaha gitu? Kamari ka warung meuli gas. Apaanan di imah make kompor minyak. Ngacoan kene pamajikan urang Mang. Kumaha gitu? Kamari pas tugas keluar kota, masukun kondom 10 siki karena kantongna. Kan pamajikan urang teh awewe, rek dipake ku saha coba. Open BO. Oh bener Bang, pemajikan idinya mah Kacau! aneh. Kenapa? Keur maca berita Del. Berita naon gitu? Iya berita hukum teh teu adil Del. Mainnya aya nu mau hayam dihukum 1 tahun, ari nu mau spion dihukumna 5 tahun. Nya tuh udah nu mau spion age jeung motorna. Perudak. Omat ulah sok liar ti peuting. Bisi dibawa ku jurig. Ah, maknya itu geningan tuh budak nu sok liar ti peuting teu kuna naon. Tuh. Budak saha? Budak jurig. Iya.